Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi kalayan hidayah sareng inayahna urang tiasa kempel ti tempatan. Hadirin anu ku simkuring pika hormat, simkuring bade nerangkeun pentingna hirup sehat kangge urang sadayana. Kukituna urang sadayana wajib atanapi kedah ngajagi lingkungan sangkan lingkungan urang bersih tebih dina panyawat. Kumagi kitu urang sadayana kedah ningkatkeun pola hirup sehat kangge kapayuna. Dina salasa hiji hadis diterangkeun an-nadhafatu minal iman. Hartosna kebersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta tangtos urang ngartos maksadna sareng tujuanna. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero manah. Kabersihan teh aya rupi-rupi macemna. Nyaeta bersih manah, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Gia urang kalebet janten jami anu eta sadayana. Amin amin Allahumma amin. Hadirin ku simkuring dip kahormat, cekap sakitu simkuring nanggakeun pihatur. Hapunten bilih aya cariosan anu teu marenah, mugia dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.